Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudeui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu ngejara carios si Doclok Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar can dan hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya atong hilap birojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong tingkala waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Kocapkeun si Doclok anu ngadon tumatep di eta lembur, boga maksudnang tayungan sekaligus rek nyangkalak anu jahatna. Sugan we atuh cenah eta anu jahat nembongan deui. Sabada geus aya kana sababaraha poena si Doclok cicing di eta lembur bet ku diparangkeun. Peuting eta basa si Doclok keur anteng we jongjon ngobrol jeung Mbah Dudu. Kaseuketan batin si Doclok atawa Raden Kuntawijaya teu bisa ngarasakeun ayana getaran kakuatan aneh. Kakuatan anu datang teh cenah ieu mah lain ti kakuatan jalma, bisa jadi ti kakuatan siluman. Mun cik ayeuna mah bisa ngarasakeun ayana getaran energi negatif. Kunaon jang bet ngawulang geuning. Mbah Dudu panasaran ningali kaayaan si Doclok anu katempo ngawulang we jiga anu keur mikir. Pok atuh si Doclok teh nembalan. Puguh ge abi teh keur ngarasakeun kaayaan anu aneh, Bah. Aya getaran kakuatan nu sumberna teh ti bangsa siluman, ti bangsa dedemit. Pokona mah kakuatan jahat anu datang ka ieu lembur. Mbah Dudu teh atuh meuni reuwas. Boa-boa cenah eta getaran kakuatan teh datangna tinu jahat teh anu geus ngalogah lajang dasim. Inggis we beuting eta teh datang deui ka eta lembur bakal ngakan korban. Janten kitu nya. Alah, bahaya jang. Mun inggis we eta kakuatan teh sumberna tinu jahat anu parantos ngalogah lajang dasim. Nya bisa jadi, Bah. Tah. Nah aku Abah ka kuping aya suara anu ngageram. Henteu jang ku Abah mah teu kadangu naon-naon. Ukur suara jangkrik we. Gaang reang batembalan. Nya ditempas ku cari jangkas. Ku abi mah ka kuping, Bah. Malahan mata aya suara anu babaung maningal lewung. Nya moal salah deui. Pasti eta anu geus ngarogah Kang Dasim teh. Ku kituna ayeuna mah abdi teh rek kaluar we, Bah. Bisi eta anu jahat teh kaburu ngarogah urang dieu. Kitu cenah si Doclok teh arek gura-giru we kaluar bisi-bisi eta anu jahat teh kaburu nyieun tina kelaku kajahatan. Nya sae jang sumuhun sae nama kitu. Mugia we ku ujang tiasa dihalangan ulah dugi ka nyieun tina kelaku kajahatan ngarogah urang dieu. Pon kitu deui sakaligus tiasa kacangkalak. Keun Abah ge bakal ngawartosan. Nya anu sajen. Anggo taratan-tatan we oge waspada. Bisi-bisi aya kajadian anu henteu dipiharep. Atuh geus teu loba catur. Si Doclok gura-giru we kaluar teh jero imah. Sabaraha geus aya di pakarangan teu antawara deui. Si Doclok teh laju we nerus bumi balesak.
ngaliwatan jero taneuh arek mariksa kaayaan. Caturkeun ayeuna mah si Doclo anu geus lumampah sajroning taneuh. Di handap teu bisa ngadengi aya sora lengkah-lengkah suku. Jelas eta lengkah suku teh lain jalma urang lembur, lain jalma biasa. Daya tami banda pangenteng badan anu geus sampurna. Cacak-cacak lamun lain si Doclo mah tinang tuing geus moal bisa ngadengi kana eta sora lengkah suku teh. Di luhureun aing teh aya nu keur leumpang tah. Keun sia urang pegatan. Pucungu jirim si Doclo teh membual kaluhur kaluar tina cerot taneuh. Sedengkeun di luhureun si Doclo teteh lah bener we aya nu keur leumpang. Saurang lalaki jangkung gede. Ngan bae kaayana teh matak aneh ya tuh. Teu ilahar awakna teh pinuh ku bulu. Panonna ngempur hurung jiga panon ucing, ceulina teh mani rabing. Oge katingali kuku-kukuna teh sareukeut matak baur. Reget jalma aneh teh ngeureunkeun lengkahna. Bari merhatikeun ka si Doclo anu ngahadang halangan jalan. Hanteu cacarita ukur garam-gerem we. Bari nyangerengan, untuna anu rangeteng oge kiwari mah katembong. Saha sia teh euy? Boa-boa. Si anu geus ngarogala urang dieu. Ai kalah babaung sia teh. Lainna nembalan. Bener si anu geus ngarogala urang dieu geuning. Ha sia dicangkal aku aing deuleu. Aing si Jomplang. Saha sia teh? Bet kumawani ngahadang jeung rek nyangkal ka aing sagala rupa. Gandeng sia kurang ajar. Ieu ceuli aing nepikeun kakatorekan. Jadi ngaran sia teh Jomplangnya. Kurang ajar sia teh geus ngarogahala urang dieu. Bari jeung dicokot jantungna. Naon maksudna sia teh? Sia geus nyieun tina kalaku kajahatan. Kudu dicangkalak sia kudu narima hukuman deuleu. Kurang ajar. Nu aya sia ku aing bakal dibodaran. Jantung sia ku aing bakal dicokot. Sia ulah yang nyaho kana urusan aing. Boa-boa sia teh muhit ilmu jurig, ngalap ilmu setan. Ku kituna daripada ngabahayakeun, ku aing ayeuna bakal ditewak sia. Kituna teh si Doclo geus hanteu loba miceunan waktu. Laju ngakajeleng majuna rajang. Heak, kajeleng belesat. Cirim si Doclo ngabelesat. Pereupna anu buleut jeung leungeun anu bosakal teh rek kagabrok kana careham si Jomplang. Tapi si Jomplang oge atuh hanteu cileureun. Kentak ngakiwar miceun beungeutna plos berep si Doclo teh nyamos. Hiu, kiwari mah si Jomplang anu malesna rajang.
Kuku-kukuna anu sareget teh arek nyakar kana beungeut si Doclok. Ku si Doclok karasa sameran panarajang musuhna teh wara luar biasa. Ngandung geteran kakuatan nu ngabahayakeun. Gentak atuh micen beungeutna. Kiwari mah cakaran si Jamplang anu nyamos ukur nyakar tempat kosong. Hah, bener-bener sia mah muhit ilmu jurig ngalap ilmu setan sia dasar iblis. Di mana sia maneh teh euy? Si Jamplang teh hanteu nemalan. Laju we kiwari mah miheulan narajang. Seak gajeleng hiuk. Samaran kuku-kukuna nu sadeukeuh terek dipake nyakar we nyasaak awak si Doclok. Sakali ieu mah si Doclok teh hayang nyaho. Nah nepikeun ka mana cenah kahebatan cakaran musuhna teh. Kiwari mah tageun we hanteu mindah tempat hanteu ngaroba sikapna. Basa eta cakaran ngajamret kana dada berat. Baju si Doclok teh nepikeun ka saroe atuh. Ngan bae. Untung bae dada si Doclok teh hanteu nepikeun ka tatu. Kawadukan si Doclok anu dilapis ku kekuatan guriang 7 teh hanteu bisa katembus ku eta cakaran musuh. Si Jamplang katempo maning ngaulang. Kawas anu kagetna saha atuh sabenerna cenah ieu jalma sapotong teh. Tetela geuningan mibanda kawadukan anu para luar biasana. Sok padahal kaban kakuatan cakaran teh hebat luar biasa. Lamun sik arek nyokot jantung musuh teh ukur sakali ngajamret ketinang tu bakal beunang. Gerem si Jamplang teh ngagerem. Katempo si Jamplang teh sabadang pabaung. Dak dumadak jirim nate kiwari jadi salin wujud. Bulu-bulu anu tadi hanteu bati loba teh kiwari mah tu minuhan awakna. Sorot panona kiwari mah beuki ngempuru hurung. Beuki karasa ku si Doclok geteran kakuatan jahat teh. Kiwari mah nambahan beuki pohara kuatna. Si Doclok ge hanteu gagabah beuki waspada. Keun cenah arek rising hareupan. Si Jamplang geus kitu mah laju ngagaceleng maju narajang. Gerakanna kiwari mah mungguh tambah cepat. Daya panarajangna pohara luar biasana. Geap! Beung si Doclok teh beunang dicekek atuh ku si Jamplang. Si Jamplang katempo sungutna manirang eteng. Bari kadeng ngagerem tuluy nyeung serikeun. Kawasna bae bunga. Tetela geuning cenah eta si Doclok teh geus aya dina cangkremanana. Modar sia. Modar dulu. Beung si Doclok nu geus kacekek teh laju we arek dicamret ti korona. Ngan orok kaya bahasa arek ngajamret ti koro. Kulit si Doclok teh karasa manit teuas. Atuh eta si Jamplang teh laju ngagajeleng ka tukang. Kunaon sia Jamplang? Kalah ka ngagajeleng ka tukang. Kapanan sia teh arek nyokot jantung aing. Sok geura cokot geura jamret. Ditang-tang kitu ku si Doclok teh. Si Jamplang manehna henteu gagabah. Panonna merong beuki seukeut. Malahan mah hatta tempo huntuna teh manika karot. Bakating ku ambak kemeureunan. Ngan bae sajeroning hati si Jamplang teh kudu muji kana kahebatan eta si Doclok. Nah saha atuh eta jalma teh geuningan cenah gagas saktiman raguna. Hanteu teu raku elmu cakar iblisna. Teu sangka ieu jalma teh muga kasaktian luar biasa. Jurus cakar iblis aing hanteu matuh. Ngan bae lamun sekakuatan aing geus sampurna.
Aing boga keyakinan kawadukana bakal bisa ketembus. Bahaya lamun kieu mah. Leuwih hade aing kudu ngejat. Kulantaran lamun nabikeun ka aing cilaka. Maksud aing nu hayang nyampurakeun ilmu cakar iblis. Muala kesana. Nya. Leuwih hade ge ngejat. Kitu cek eta gerentes hate si Jamblang teh. Atuh eta si Jamblang teh pura-pura we jika nu rek ngakajeleng maju dina rajang. Sok padahal mah ngagajeleng ka tukang ngejat ninggalkeun eta tempatan. Gerakanna munggu cepet, lumpatna tarikeun nakar. Ai, lumpat geningan. Tagoan sia ku aing bakal diudag. Belesat wae si Doclo ge ngudag si Jamblang. Si Jamblang basanya ho diudagu si Doclo laju narikan lumpatna. Katempo dua cirim teh silih udag lir kalangkang. Alah, cilaka. Eta si Doclo teh ngudag geningan. Kayak kieu mah aing kudu bisa ngalolosikeun diri. Kitu teh laju ngabatek ajianana rek geus nyamarekeun paningali musuhna we. Sabada ngarapal ajianana berkah si Doclo teh jadi katipu atuh. Anu diudag mah lain si Jamblang nusanyana. Tapi si Jamblang mamalihan basa ditarajang ku si Doclo. Eta si Jamblang mamalihan teh adalah kejadi haseup we ngiles. Duka teuing ka mana? Alah, teteh lah aing teh geus katipu kayak kieu mah. Nu bieu mah lain si Jamblang. Curig meureunnan. Dasar jelema sasar nu muhit ilmu curig ngalap ilmu setan. Si Doclo anu geus leungiteun musuhna. Laju we atuh mulang deui ka lembur. Teteh lah urang lembur tenggeus ngarungguan malahan mah laju we ditalek ditanya ku Bah Dudu. Nah kumaha cenah? Nah eta jalma jahat teh bener datang deui ka ieu lembur. Halah geuning ujang geus datang deui ku Majang. Nah kabendak. Nya eta nu jahat teh. Sumun aya datang deui ka dieu. Enya bah. Eta nu jahat teh datang deui ka ieu lembur. Malahan mah ayeuna mah ku abdi geus kanyahoan. Teteh lah jelema anu ngalap ilmu setan. Nya muhit ilmu jurig. Jandan. Eta anu ngaroga halajang dazim teh jelema nya Jang. Anu muhit ilmu jurig alias mun ilmu hitam panginten. Enya bah. Malihan mah ku abdi teh derek dicangkalak ngan hanjaka dekat tewak kabur-kabur ngalolosikeun diri. Rumasa abdi teh katipu. Da eta si kurang ajar teh kalah ka make curig sagala rupa. Eueuh kitu ku tantenya. Nya syukur we atuh Ujang teh salamet. Ngomong hanjakal atuh teu katewak teu kacangkalak. Tapi keun we nu penting mah eta jalma jahat teh nya parantos tiasa diungkulan dipiharap. Eta jalma teh ulah wani endi we datang ka ieu lembur Abah mah. Nya mudah-mudahan we bah ieu lembur teh bakal aman. Eta si jalma jahat nu ngaran si Jamblang teh geus moal kumawani datang jeung ngaroga hala urang dieu. Da pasti bakal sieuneun nyahoeun aya abdi. Nya mudah-mudahan we Jang. Lembur Abah mah aman. Bah Dudu saparakan cak teh atuh mane regreg hatena. Kulantaran teteh lah geuning cenah eta si Doclo teh bisa ngungkulan eta jalma jahatna. Bisa jadi cenah eta jalma jahat teh geus hanteu wanieun datang di ka eta lembur. Sedengkeun ari si Jamblang sabada geus hasil nipu si Doclo lepas tina udaganan. Laju atuh kebat mulang ka padumukanna nyata di leuweung kuloneun eta lembur anu disebut leuweung Cikirai. Basa geus tepi ka jero leuweung katampo. Eta si Jamblang teh asup ka hiji gua.
minangka tempat padumukanana sekaligus tempat tina ngayakinkeun ilmu cakar iblisna. Sabada geus aya di jero gua, katempo eta si Jamblang teh maninga hulang meureunaan teu nyangka lamun bakal aya jalma nu sanggup pikeun ngahadang ngahalangan oge ngungkulan dirina. Sok padahal kapan sok sanajan eta ilmu cakar iblis teh acan kacangking sapinuhna, tapi seusah cenanangan betandingeunana anu mampu pikeun nimbangan kasaktian ilmu cakar iblis. Desangka ilmu cakar iblis aing aya nu bisa nandingan anu ngarti eta jelema teh lain jelema sambarangan mun bae boga kakuatan naon. Eta jelema bakal jadi panghalang keur aing dina ngawujudkeun cita-cita. Tapi keun lamun aing geus nyangking sapinuhna ilmu cakar iblis, eta jelema teh bakal diteangan deui, bakal dikojoran, aing bakal berintungan. Eta si Jamblang teh ukur kegerendangan we ngocomang sorangan. Aing moal bisa gagabah kieu mah dina neangan jantung jelema teh. Nya kudu pindah ke tempat sejen anu jauh ulah nepikeun ka bentrok deui jeung eta jelema sapotong. Nya lebih ade kitu cenah. Eta si Jamblang teh nekadkeun arek nyampurnakeun ilmu cakar iblisna ngan bae pikeun neangan syaratna nyaeta kudu nyokotan jantung jelema bari jeung kudu didahar we. Atuh cenah kiwari mah moal bisa gagabah arek mindah tempat we ka tempat anu rada anggang ulah nepikeun ka bentrok deui jeung si Doclo. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teh nyekapan sagala urang tuna jajara carita si Doclo coba sakti gureang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadaya baratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.